Aduh. Sukan lebaran haji sayang iya kurban aing ya. Aduh, di mana nu jual dombanya kira-kira mahal gitu domba teh. Murah mah kagok aing. Di ditu biasana aya teh euy. Aduh, gitu sepeda motor ya. Jutaan itu ya mah 5 juta. Sok mahal ya. Mahal kumaha kan ini bulan haji. Malah lo mah ge ari kitu di Batang tuh mana euy. Oh, aturan. Jaga. Alhamdulillah. Jelek naon si Jabri ka dieu. Sok dokter teh. Tak naon. Ka dieu ini kurang. Kurang kumaha? Geus ku aing sarta kabur mah. Kunaon aing butuh satu sepe. Udah datang pangheulana ka. Siapa lain masalah datang pangheulana ya teh supaya berkah jadi awam. Dadang soalna mah ieu. Padahal kumaha. Jadi sih juga nu pangheulana kan ieu nu jualna ge. Sok atuh sana butuh ya teh. Sabar atuh. Nah, ini butuh atuh. Yang geus kamu kieu ame adil lah hiji ewang mah tuh. Hah? Hiji ewang. Yang dua nana ingat. Ih. Pokoknya mah siapa yang datang panderi eta yang dapat. Itu peraturannya ge, guys. Sama balik tiket tong domana kumaha. Kumaha atuh yo? Jangan sok ame adil we sabok. Lah sudah sabok kali. Lah sudah sabok kembali. Lah sudah sabok. Ulah sih kumaha atuh ya solusina? Mending hiji ewang lah Hah? adil. Bener ya? Iya butuh. Iya butuh. Nyawa. Hiji ewang ame adil. Ewang ya. Gitu. Sabar hayang hijina. Hijina 5 juta sok lah. Alah. Dimurahkeun penyiksaan ya teh. Kabatur mah 10 juta ya teh. 2,71 M lah. Mah. Moal tah. Hah? Mas kumaha ieu teh? Hah? Hiji ewang lah adil sok. Jewang? Oh, siap. Nah, aing yang seputih ya. Sok. Hiji ewang lah ame aman lah. Warga ieu ge. Hei, Ieu mah bodas, ya bodas. ieu mah dolan sih teh, matana sorangan tuh. Hideung, sia. Bae atuh nek dipicit. Halo, halo mah eta ieu. Ya. Kita harus kena ieu kan. Sia itu kan. Sia itu ayo. Ieu mah putih eta mah bodas. Beres ganda eta mah. Bos, jadi salah tadi teh. 5 juta hiji lah. Kita aing bayar enak ini. Cuma nganyuknya. Ada sih tah. Oh, angkut motor ke motor. Ulang iya nya. Siap. Iya. Asik tuh, tinggal itu. Mantap. Iya. Awas, motor. Ini lamun aing mah euy. Ayo tekan. Nah, tekan. Ayo tekan aing perlu dia, buru. Ayo. Tang lo orang leger lah. Bro. Nah, gitu. Syukur teh. Kalau kamu nyetuk kieu geuning aing. Ih, gitu mah aing teh. Aduh, aing rugi besar ya mah. Aing kan kieu tuh. Aing dong masa putih-putih jadi kieu. Aing mah kan ditendel. Teh yang aing mah harus mayar sih mah nganyuk. Ya. Mun domba teh aing mun banjut. Oke, aing teh tulus sama leuna. Aduh, ampun siapa? Hanya banyakkan makhluk aneh, saya rugi besar aing atuh. Ya mengganteng Tadi anu tadi ngahalangan wae jadi salah ngangkat bener. Gantengan kene iya tuh jeung nu tadi mah. Tuh. Udah emang lagi bener. Oh, Atuh. nganyuk tuh tadi. Nganyuk langsung leberean. Kita bawakan dah. Siap. Ayo. Jang Ecen. Jang, orang kaya tak. Orang kaunangan teh, Jang. Jang, ayo Jang. Ayo, orang enak ya anak bapak. Ayo, Pak. Kerja bagus. Eta tuh, pada angkatan teh jahitan lah itu, acuk tuh.
Korea. Yes, tong sok nurus tuyung kalau teh. Bro, gua tuh. Aing geus keren-keren kieu, tah jahit bapak aing mah. Belum. Gawekeun we ka bapak teh lah. Baik lah kieu kok aing ieu. Pemangkatan kalahkah tidak ngajahitan baju. A few moments later. Salilawa, baju teh doh. Mau ngajahitan baju hungkul ge. Pun teh. Yang Oreng sia ecan keur naon? Ongko tidak ngajahitan baju. Ampun, siapa nurus tunjung natenya? Lain ngajahitan baju kos kieu maksudna mah jahitan baju nu di luar angkatan bisi hujan. Siapa pi omongan wae. Jang, Jang. Pak. Kieu eta anggean tos di angkatan teh can itu. Tacan. Hah? Tacan. Di angkatan. Salah anjing nu kayak ngomong tuh Chan? Hah? Ngomong kumaha? Keu. baik ngomong yuk gawekeun wae lah Oh. bae lah kuno kieu ge jadilah